Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patek deui di channel koleksi bobodoran Sunda. Dina danget ieu sim kuring bade midangkeun dongeng sage Sunan Gunung Jati. Mangga. Sabujaring carita Sunan Gunung Jati kantos bumen-bumen di negeri Cina. Nyebarkeun agama Islam malah dugi ka muka pasantren. Sajaba tingawulangkeun bag-bagan agama Islam. Sunan Gunung Jati oge kaceluk tiasa nujum cariosanana saucap nyata saciduh metu. Tina katiasana atuh rokhaya santri-santrina beki seueur bae. Geus karuhuna karuhan nu ngadon tataros mah beurang peuting teu weleh ngabrol. Kaucapkeun Maharaja Cina terangeun yen di nagrina aya waliullah anu nyebarkeun agama Islam. Terangeun oge kana katiasana najan dina manahna tetep masih cangcaya. Malah anu di pikapaur mah pangpangna sieun kaelehkeun ku pangaruh. Laju sang Maharaja teh milari akal pikeun ngusir Sunan Gunung Jati make jalan lemes. Maharaja Cina kagungan putri anu jenenganana Anyontin. Anyontin. Atuh kacida gelisna jeung pohara dipika memetna. Sang putri laju disaur kuramana. Di badan tenan bari diharewasan satu tasna kitu putri Anyontin mundut didangdosan nganggo sinjang mangrangkep-rangkep. Atuh ari di jero sinjangna diganjelan ku bokor kuningan anu bunder. Tuluy dibeberes kalawan rapih nepi kasabrehan mah sigap pisan putri teh keur kakandungan. Maharaja Cina nimbalan nyaur Sunan Gunung Jati di pasantren kalawan harita kene kudu kabawa ngadeuheusan ka karaton. Kacaturkeun Sunan Gunung Jati parantos sumping ngadeuheus. Maharaja Cina pok nyarios. Kaula ngahaja ngondang Andika lain wae lantaran hayang papanggi. Kaula teh boga anak awewe hiji-hijina anu jenenganana Anyontin. Kaula teh hayang nyaho naha ieu anak kaula teh keur kakandungan atawa henteu, jeung iraha kira-kirana baris ngalahirkeunana. Tapi awas lamun engke Andika salah, Andika baris diusir di negeri Cina. Kami teu suka ka jelema anu sok ngabobodo nipu ka batur teh. Kitu tah maksud kaula ngondang teh. Sunan Gunung Jati ini lajeng ngawalon. Gusti numutkeun pamendak abdi. Putra Kanjeng Gusti teh nuju bobot. Malah ayeuna parantos bulan alaeun. Moal deui oge baris babar. Taya sanes mung keur saning Gusti Allah anu maha kawasa.
barang nguping cariosan Sunan Gunung Jati kitu teu kaampeuh Maharaja Cina gumujeng ager-ageran. Anjeunna parantos hasil ngalejokeun Sunan Gunung Jati dawuhanana. Heuh, Sarip Hidayat, andika teh palsu ari kitu mah. Pandita teh hina, tukang nipu rakyat, geuning ka kami jeung ka Nyi Putri oge keluwani ngabobodo. Ye, bisi andika teh nyaho, Nyi Putri teh teu kakandungan. Henteu sing dan can nikah acan. Melendung sote pedah bae sampingna diganjelan ku bokor. Ayeuna keneh andika indit ulah cicing di negeri kami. Nun Gusti Maharaja, dawuhan Gusti katampi ku asta kalih. Nanging upami sim abdi parantos miyos ti dieu nembe Gusti baris kuninga yen Nyi Putri teh leres bobot. Yalah, montong loba omong tukang tipu. Ayeuna keneh indit. Sunan Gunung Jati henteu terus mulih ka Cirebon tapi angkat heula ka karajaan Bani Israel di tanah Aram. Sejak mapageun ibuna anu bade dicandak ka Cirebon. Angkatna numpang kana kapal dagang kaitung lami angkleng-angklengan di laut. Atuh kacaritakeun di lebet karaton Maharaja Cina porah pohara kageteunana malah nepi ka molototkeun socana awahing ku hayang yakin. Heran jeung kaget anu pohara dumeh Putri Anyontin teh nyaan geuning bobotna. Nyi Putri nya kitu deui ceurik lolongseran bari sasambat kanu janten Ibu Ramana. Aduh, Ibu, hama kunaon geuning abdi teh bet kieu. Kunaon atuh geuning abdi teh jadi leres-leres ngandung sakumaha anu disaurkeun ku Sunan Gunung Jati. Ama, kumaha atuh abdi ayeuna? Ya isin teuing ku sadayana. Abdi kakandungan bari jeung teu gaduh salaki. Telasan bae ama abdi telasan isin teuing. Duh ama isin. Nurutkeun adat Cina harita ka Cidagorina. Jeung hinana lamun hiji parawan reuneuh teu pupuguh memeh kawin teh. Saumur hirupna baris nanggung wibirang. Sekomo ieu ninggang di putri raja pisan. Lain bae wirang, tapi moal boa baris guyur sanegara. Dina keayaan kitu kapaksa Maharaja nibankeun putusan yen Anyontin kudu dibuang ka laut sangkan anjeunna teu kawiwirangan. Barang pok Maharaja nibankeun putusan, Prameswari ngacerit, "Duh, anak king Anyontin hidup rek dibuang ka laut. Aduh anak king anu teu tuah teu dosa. Nah atuh mana goreng teuing milik diri teh. Meureun hidup baris jadi para belaut engke di laut. Duh, dedeh teuing anak king. Kakasih aing." Sabada tarapti bring arangkat ka basisir. Teu cacaangan da ngarah taya anu nyahoeun.
Nepi ka basisir anyontin ditaikeun kana parahu anu taya kemudian taya dayungan pek dikedeengkeun lalaunan da anyontin teh ti barang brau miang ti karaton oge kapiuhan teu eling-eling. Tuluy parahu teh disurungkeun kuramana soloyong ka tengah lautan. Sakabeh anu nyaksian careuri awahing ku sedih teu tega nengjona. Kaucapkeun basa kapal nu ditunggangan ku Sunan Gunung Jati balabuh di Cirebon. Jerut Sunan Gunung Jati sareng ibuna lungsur. Tuluy arangkat ka basisir rek ngajugjug Gunung Jati sembung. Sabot kitu katingali aya parahu leutik nyoloyong nyampeurkeun. Beki deket rek Sarip Hidayatullah liren heula bari nyidik parahu anu deket teh. Atuh kacida kaget jeung haraneuna Sunan Gunung Jati barang ninggal numpak parahu si Horeng Putri Anyontin putra Maharaja Cinatea. Sidik katinggal yen Nyi Putri nuju ka kandungan ras bae anjeunna emot kana lalakonna di negeri Cina basa Maharaja Cina nyangka ngabobodok tepi kangusirna lajeng Nyi Putri teh dihanjatkeun. Ari Putri Anyontin ngan bengong bae lantaran acan jejeg emutanana, tapi sanggeus rada lila mah emutan yen jelema anu dipayunanana teh Sunan Gunung Jati. Atuh buru-buru Putri teh sujud sideku ka anjeunna, pok ampunan neda dihapunten serta nyuhungkeun tulung sangkan bulan deui ka asal nepi ka inghak-inghakan nangis dumeh wirang ka kandungan kalawan teu kagungan caroge. Kaucapkeun panuhun Putri Anyontin teh dicumponan ku Sunan Gunung Jati harita kene. Putri Anyontin diulang maca sahadat pikeun asup Islam. Sanggeus Putri Anyontin ngucapkeun sahadat, ujug-ujug purusut bae bokor jeung sinjang-sinjang nu dipake ganjel patuanganana teh maruran. Arudulan serta patuangan Putri Anyontin teh lepet deui sabihara sabihari. Mung sakitu dongeng dina danget ieu mugi tiasa ngahibur. Ulah hilap like, share, komen sareng subscribe kanggo nyupport channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.